Geus bertahun-tahun aing ngareman. Geus loba jelema anu ku aing dirugikeun. Sampai perang, ribut, ngerebutkeun lahan parkir. Geus wayahna asana aing kudu insaf. Re ri re ri re re ri re ri re re ri re ri re ri re ri re re ri re ri re rep kana hate. Aduh, indah asana hirup bisa kos batur, hirup normal, bisa kumpul jeung nu imah. Memang kudu geus insaf ieu aingnya. Aduh. Bos. Bos gawat, Bos. Kunaon dia sih, Rod? Coba tenangkan hati dan pikiran, Rod. Ame jelas yang ngobrol lah, Rod. Oke, Bos. Tadi orang kerjaga, Bos, di parkiran. Ujuk-ujuk datang 5 orang, Bos. Ngacak-ngacak parkiran. Orang beak, Bos, dikelepakan. Ayeuna lahan parkiran orang dikuasai, Bos. Kacau, Bos. Kacau. Waduh. Barengsek. Saya tarot. Anu wani-wani ngarebut lahan parkiran orang, Rod. Oh, Bos. Tuh wau. Saya jelema mana? Pokona awak aja rangkum gede, Bos. Hayo, Bos. Urang rebut di lahan parkiran orang, Bos. Atuh siap, Rod. Basmi ku urang eta, Rod. Barengsek. Tapi, Rod, aing geus niat, Rod. Geus wayahna urang kudu insaf, Rod. Geus tinggalkeun bae, Rod, parkiran, Rod. Urang nyer gagawe nu lain. Bos. Anu bener bae, Bos. Eta lahan parkiran menang urang capek, Bos. 7 poe 7 peting urang gelut, Bos. Sampai tulang urang remuk kabeh ngerebutan eta parkiran. Piraku mau dilepas begitu saja, Bos. Cukup, Rod. Cukup. Aing geus teu kuasa kudu kekituan di Rod. Aing rek insaf, Rod. Bos. Paneta lahan parkiran. Jadi ladang usaha urang, Bos. Lamun eta lahan parkiran ku urang dilepas, Bos. Rek cari nafkah di mana urang, Bos? Coba, Bos, bayangkeun. Lamun keluarga nu di imah teu dahar, Bos. Awakna ceking. Bayangkeun, Bos. Emang Bos tega nempona, Bos? Bener oge, Rod. Untuk kali ini niat insaf aing ditunda heula, Rod. Aing can tega, Rod. Lamun nempok keluarga aing kudu kelaparan mah. Demi kau dan sang buah hati, aku rela untuk menunda insafku ini.
berangkat Rod. Urang basmi eta jelema Rod. Begitu. Ini baru bosku. Siap. Berangkat. Berangkat. Aduh. Itu baru bosku. Siap. Berangkat. Pokoknya awaknya jerambung gedek. Jerambung gede. Jerambung gede. Tes.